Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3 Ibnu Rushd. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Alhamdulillah, sae. Allahu Akbar. Sehat satarasna, jeung sumanget diajarna. Barudak kelas 3 Ibnu Rushd, dinten ayeuna urang diajar bahasa Sunda. Nyaeta ngeunaan kaulinan Sunda jeung olahraga. Minggon kamari urang tos apal kaulinan Sunda nu aya di Tatar Sunda teh seueur pisan. Tah barudak di Tatar Sunda biasana ngagunakeun atawa mainkeun kaulinan Sunda pikeun ngeusian waktu sabada diajar. Jadi sebelum belajar itu biasanya anak-anak yang di Sunda itu mereka bermain menggunakan permainan tradisional Sunda. Kaulinan Sunda aya sababaraha hiji. Jenisna biasana dilakukeun ku sorangan. Contohna nyaeta mainkeun langlayangan. Tuluy dilakukeun ku duaan. Nyaeta mainkeun congklak. Aya oge anu dilakukeun ku lobaan atawa babarengan. Nyaeta mainkeun ucing sumput atawa ucing-ucingan. Aya sababaraha hiji atawa rupa-rupa kaulinan Sunda anu ngagunakeun kawih kaulinan. Salah sahijina nyaeta oray-orayan, tuluy cingciripit, nu kahiji deui perepet jengkol. Tilu kaulinan ieu biasana ngagunakeun lagu atawa kawih kaulinan. Kawih kaulinan anu oray-orayan, arapal keneh teu? Tah ieu kawih kaulinan oray-orayan anu aya dina paragraf kahiji. Di dieu aya kecap-kecap anu ku ibu diwarnaan beureum atau diwarnai merah, yaitu oray-orayan dan luar leor. Kata-kata ini atau kecap dalam bahasa Sunda masuk ke dalam kecap rajekan dwi reka. Ingat ya, oray-orayan dan luar leor masuk ke dalam kecap rajekan dwi reka. Apa itu kecap rajekan dwi reka? Kecap anu wangun dasarna disebutkeun 2 kali sarta robah sorana. Jadi kata dasar yang disebutkan 2 kali dan berubah akhirannya. Ada yang berubah akhirannya. Kata akhirnya ada yang berubah atau akhirannya ada yang berubah. Contohna di dieu oray dirubah kanu kecap due reka nyaeta jadi oray-orayan. Oray, oray, 2 kali disebutkan kemudian belakangnya atau akhirannya menggunakan an. Jadi oray-orayan. Selanjutnya yaitu luar. Menjadi luar leor. Nah, kalau luar itu berubah. Kata yang keduanya itu berubah. Atawa kecap dui rekana teh berubah. Luar berubah jadi leor. Luar leor. Tak ayeuna hayu urang pilih kecap-kecap dui reka anu bener. Cing pilihnya anu benerna anu mana? Nu kahiji ucing. Kira-kira kalau misalkan ada kata ucing atau kecap ucing, jadina teh ucing sumput atau ucing-ucingan. Nu mana? Nyaeta nu benerna teh ucing-ucingan. Ieu masukna ka kecap rajekan due reka. Nu kadua gutak. Nah, kira-kira gutak
Gutak itu kalau dalam bahasa Indonesia menggoyangkan pinggang, bergoyang ya. Nah, dalam bahasa Sunda yang betulnya atau yang benerna gutak-gitek atau gutak-gutakan. Nu mana cing nu benerna nyaeta gutak-gitek. Selanjutnya yaitu toel. Kira-kira toel itu yang betul toel-toelan atau tual toel? Toel itu dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dicolek atau apa ya gitu ya. Jadi toel bahasa Sunda. Nah, anu benerna nyaeta tual toel. Sanes toel-toelan. Yang keempat, tulang. Yang betulnya adalah tulang taleng. Ingat ya, tulang taleng yang digunakan untuk kecap dui reka. Kecap rajekan dui reka, bukan tulang-tulangan. Yang terakhir nyaeta balik. Balik anu benerna balik-balikan atau bulak-balik. Leres nyaeta bulak-balik. Tah ayeuna aya pancen atawa tugas ti ibu. Naon nyaeta jawab pananya anu aya dina buku modul bahasa Sundanya. Tuluy lengkepan kalimahna ngagunakeun kecap rajekan dui reka. Tuluy kerjakeun dina buku paket halaman 38. Nyaeta ngeunaan anggota tubuh dalam bahasa Sunda. Kalian tuliskan sesuai nomornya. Wilujeng ngerjakeun sadayana. Ti ibu mung sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.